nami abdi Nadila Paramita dari 1146. Abdi hoyong pidato ngeunaan kabersihan. Salam sejahtera sareng rahmat sareng berkah Allah anu dipihormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru nu abdi hormati. Sareng naon anu kuring resep ka babaturan kuring. Kahiji, hayu urang puji syukur kehadirat Gusti nu Maha Suci anu parantos masihan berkah kasehatan jasmani sareng rohani sehingga abdi tiasa ngalaksanakeun diantara ieu. Guru sareng rencangan anu kuring reus, sakumaha urang terang sakola ieu mangrupikeun cerminan masyarakat lokal. Henteu sae upami lingkungan sakola urang henteu pikaresepeun ditingali sareng henteu raoseun dijantenkeun tempat diajar. Malihan sakola ieu parantos janten tempat pikeun urang berinteraksi sareng biasa diajar. Tempat anu urang anggop pikeun diajar kedah ngajentankeun kagiatan ieu. Pikaresepeun sareng urang tiasa konsentrasi kana diajar. Kusabab kitu, salaku bagian tina kaluarga sakola ieu, kuring hoyong urang sadayana peka sareng ngajaga lingkungan urang tetep nyaman, kusabab lingkungan di sakitar urang bersih. Unggal kelas kedah tiasa secara otomatis ngalaksanakeun piket bersih kelas. Meureun eta anu kuring tiasa tepikeun ka anjeun Bapak Indung sareng rencangan anjeun. Kurang langkung hapunten. Eta anu tiasa kuring carioskeun upami aya kecap anu kurang pikaresepeun pikeun manah Bapak, Ibu sareng rencangan kuring nyungkun hapunten pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.